suha itu gugup payah. Assalamualaikum. Itu rekam barananya. Ngagodin beureun. Naon maneh ning ngagar godin. Oh. Ayo orang tuturkeun yuk. Ayo. Tingali harempelkeun duit, sikeun merek ngagodin. Ieu duit bisa kumpul. Ini udah eksekusi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rek sodako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat Rancage, tepang deui sareng salah sawios program di kegiatan SMP Yayasan Atikan Sunda nyaeta Kutil Kuliah 3 Menit. Sobat Rancage sadayana kumaha saum dina dinten ayeuna, mudah-mudahan saumna tetap semangat dina ngalaksanakeun saum di sasi Ramadan ayeuna. Dina program Kutil ayeuna insyaallah Bapak bade ngadugikeun salah sawios kautamaan dina sasi Ramadan nyaeta kautamaan sodaqoh. Dina sasi Ramadan anu mulia ieu anu penuh ku kabarokahan sareng ka rahmati Allah Subhanahu wa taala, urang dipiwarang nyeueurkeun sodaqoh ka sasama manusia. Sobat Rancage, sodaqoh anu dilaksanakeun di sasi Ramadan ieu luyu sareng riwayat sahabat Nabi nyaeta Anas bin Malik radhiyallahu an. Ti Anas dicarioskeun, wahai Rasulullah, sodaqoh naon anu nilainya paling utama? Rasulullah ngawaler sodaqoh di sasi Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sobat Rancage sadayana, para sahabat oge nyakseni kaberehan sareng kabersihan hate Rasulullah dina sasi Ramadan langkung seueur dibandingkeun sasi-sasi anu sanesna. Luyu sareng hadis anu diriwayatkeun ku Bukhari Muslim anu hartosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangrupikeun jalmi anu paling berehan di antara jalmi anu sanesna. Sareng anjeunna Rasulullah langkung-langkung berehan nalika sasi Ramadan. Kukituna Sobat Rancage, hayu urang micontoh ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utamina dina nyeueurkeun sedekah dina sasi Ramadan. Sedekah anu paling gampil nyaeta salah sawiosna senyum atanapi marahmai ka sasama. Tiasa oge masihan sakedik rizki urang kanggo disawedakohkeun kanu langkung peryogi. Sobat Rancage, mung sakitu anu tiasa ku Bapa didugikeun, hapunten bilih aya kalepatan. SMP Yas Rancage, prestasi kahiji budaya juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di episode Kutil salajengna. Hatur nuhun. Gusti nu Maha Asih, cahya Ramadan yang gelis katimbang, na pucuk tangkal harapan, ngalangitkeun doa-doa
jengka